Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa raqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat ilam takum min qabli harfin isti'la aw kanatil kasratu laisat asla. Wa raqiq sareng kedah narkikeun anjeun, kedah ngipiskeun anjeun ar-ra'a kana ra idza ma kusirat di mana-mana dikasrohkeun itu ro. Kadzaka nyakitu deui sapertoskeun itu idza ma kusirat kedah narkikeun anjeun kana ro, takdirna kadzaka raqiqha haitsu sakanat dina sakira-kira sukun itu ro ba'dal kasri dina sabada huruf nu dikasrohkeun. Ilam takun upami teu kabuktosan itu ro min qabli harfin isti'lain eta tetep tina sameme harap anu ngabogaan sifat isti'la. Au kanat atawa kabuktosan naon al kasrotu kasrohna harap sameme ro laisat eta sanes itu kasroh aslan eta asal. Kesimpulan soku anjeun tarkikeun ro di mana-mana kahiji sirona teh dikasrohkeun barina mutlak rek rona ditanwinan rek henteu tetep macana teh tarkik. Contoh wal fajri walayalin asyri wasyaf'i wal wat. Rek eta mah sirona teh kasrohna teh kasroh asal, contoh rijal, atawa kasroh aridiyah, contoh angdirin nas, tetep hukumna ditarkikeun. Nu kadua, di mana-mana sirona teh sukun hegsa memehna aya huruf anu dikasrohkeun, bari eta huruf nu dikasrohkeun teh lain huruf nu ngabogaan sifat istila atawa huruf anu kasrohna teh lain kasroh asal. Berarti aya dua syaratna, kahiji harapna teh ulah harap istila, kadua si kasrohna teh ulah kasroh anu aridiyah nu anyar kudu kasroh asal. Kumaha tuh lamun samemehna huruf istila nu dikasrohkeun teh atawa kasrohna kasroh anu aridiyah, tah maka hukum macana ditafhimkeun. Contoh kirtos amirta bu, tah eta nu dua mah kudu ditafhimkeun macana teh. Wal khulfu fi firkin likas rin yujadu wa akhfi takriron idza tusaddadu. Wal khulfu sareng ari perbedaan pendapat, yujadu eta dipendakan itu al khulfu fi firqin dina lafad firkin, nyata dina suara ayat 63. Fakana kullu firkin kataudil azim likasrin karena dikasrohkeunana harap samemeh jeung sabada ro, nyata fa jeung qaf. Tah eta mah cenah ihtilaf aya nu narkikeun aya nu nafhimkeun. Wa akhfi jeung kudu nyamarkeun anjeun takriron kana nikror kana ro idza tusaddadu di mana-mana ditasdidkeun itu ro. Babul lamati ari ieu eta bab buat mertelakeun hukum lam. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhamin ka abdullahi atawa ka abdallahi wa harfal istila'i fakhim wa suso al itbaqo aqwa nahu qala wal aso
Wa pakhim sareng kudu nafhimkeun anjeun, kudu ngandelkeun anjeun. Allama kana lam min ismillahi tina jenengan Allah. An fathin nu tumiba dina sabada huruf anu dipatahkeun au dhamin atawa tumiba dina sabada huruf nu didommahkeun. Ka Abdullahi, ka Abdallahi ari contona eta tetep sapertoskeun lapad Abdullah jeung Abdallah. Kesimpulan, lam dina lapad Allah lamun harap samemehna patah tawa domah maka cara macana kudu tafkhim, kudu kandel. Atuh mafhum, lamun samemehna lain patah lain domah maka macana teh tarkik ipis. Jadi Abdullah, Abdallah, Abdillah. Wa fakhim sareng kudu nafkhimkeun anjeun harfal isti'la'i kana huruf isti'la. Wahsus jeung kudu ngahususkeun anjeun al itbaqa kana itbaq. Aqwa kana anu leuwih kuat tafhimna. Nahu qala ari contona eta sapertoskeun lapad qala wal aso jeung lapad aso. Kesimpulan, tafhimkeun sakur-sakur huruf nu ngabogaan sifat isti'la jeung khusus keur huruf anu ngabogaan sifat itbaq tafhimna teh kudu leuwih kuat. Contona qala jeung aso. Wa bayyinil itbaqa min ahatuma basatta wal khulpu binakhluqum waqa. Wa bayyin sareng kudu ngajelaskeun anjeun al itbaqa kana huruf anu ngabogaan sifat itbaq min ahattu tina lapad ahattu ma basatta sarta lapad basatta wal khulpu sareng ari perbedaan pendapat waqa'a eta tumiba itu al khulpu binakhluqum dina lapad nakhluqum. Kesimpulan, jelaskeun ku anjeun itbaqna lapad ahattu basatta. Anapun perbedaan pendapat mah tumiba dina saumpama lapad nakhluqum. Wahris ala sukuni fi ja'alna an'amta wal magdubi ma dolalna. Wahris sareng kudu ngaraksa anjeun ala sukuni kana sukun fi ja'alna dina lapad ja'alna an'amta jeung lapad an'amta wal magdubi jeung lapad magdubi magdolalna sartana lapad dolalna. Wa khalisin fitaha mahduron asa khawpastia bihi bimahduron aso. Wa khalis jeung kudu ngabedakeun anjeun tina itbaq infitaha mahduron kana infitahna za dina lapad mahduron asa jeung infitahna sin dina lapad asa. Kau pasti bahihi karena sieun nyarupakeunana itu kulun minhuma. Eusina minhuma teh kahiji za nu aya dina lapad mahduron, kadua sin nu aya dina lapad asa. Bimahduron kana dho nu aya dina lapad mahduron, aso jeung sod nu aya dina lapad aso. Warai siddatam bikafin wabita kasirkikum wa tatawaffa fitnata. Warai jeung kudu ngaraksa anjeun siddatan kana siddah bikafin dina kaf wabitain jeung dina ta. Kasirkikum contona seperti lapad sirkikum wa tatawaffa jeung lapad tatawaffa. Fitnata jeung lapad fitnata. Paslun fi idghamil mutamathilaini wal mutajanisain. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.